ya Karim. Nah iya lamun ilmu Allah ditancapkeun ka jero hate urang sakumaha tadi eueuh nu kaluar tina ilmu Allah ditapakuran kurang ilmu Allah teh langit salangit jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah bumi sabumi luhurna jeung di jero bumi kanyahoan ku Gusti Allah di laut jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah berang jeung peuting kanyahoan ku Gusti Allah anu teu kanyahoan boro-boro nu gede kacang hiji bae kanyahoan komo ratusan ribu jutaan mah tuma jadi bae kanyahoan ku Gusti Allah atuh di antarana makhluk Allah nu kanyahoan aing mulai izin ka Gusti Allah deuk naon bae kanyahoan ku Gusti Allah deuk naon bae kanyahoan ku Gusti Allah beurang peuting kanyahoan nah mulai ti dinya teh mabok ilmu Allah sakar ngaranna geus kukumaha ge izin jasa geus deuk iring-iringan kukumaha ge izin bae deuk babarengan izin bae sorangan izin ka Gusti Allah jadi kajahokeun beusi salah beuki mantep fana fana ngaranna dina ilmu Allah jadinya na teh asa di lautan ilmu Allah. Urang lamun di lautan di laut asup ka jero cai di laut ye luhur cai handap cai ka mana aya cai urang ge ku ari mah ayana di lautan ilmu Allah ka hareup ilmu Allah ka tukang ilmu ka gigir ilmu Allah ka luhur ilmu Allah kabeh urang aya di lautan ilmu Allah wali ngaranna nu mantak daek nonton TV so teh keur poho tina ilmu Allah nalika inget tapi terus bae berarti nyana teh maksiat dideleukeun ku Allah bae berani teu kumaha coba nek berani nah eta teh lamun geus berani maksiat dideleukeun ku Allah mun poho berarti poho ka Allah goplah nah dina ilmu thariqah mah goplah ka Allah teh dosa gede dina ilmu thariqah mah goplah ka Allah teh ieu teh dosa urang mah ngan sakadar awak mun mabok kabair zina kabair maling kabair goplah ka Allah mah teu kabair lantaran urang mah makom syariat ketika geus aya dina makom hakikat goplah teh kabair Masya Allah ieu teh ayana dina naon dina nafsul ammaratu bisu di dieu ayana ti handap ka luhur nafsul ammaratu bisu latifatun napas ngaranna al bukhlu al hirsu al hasad al jahlu al kibru al goplah al godob ka eta nah ieu lah be kabeh lamun urang ku goplah be kalian urang turun ulah aya goplahan ka Gusti Allah keur nangtung keur diuk keur kumaha bae iya urang keur ngobrol bisa dua dimensi waliullah mah sungut keur caritakeun syariat batin ka Gusti Allah boga rasa ngomong nang ti Gusti Allah kiceup nang ti Gusti Allah pan bisa kitu moal bisa lamun encan ngalakonan dina ilmu eta engke bisa 3 dimensi mentak disebutna ge aya indra keenam 5 indra urang di balik eta aya indra keenam di terangan kuku mage moal bisa tama eta mah fadl Allah subhanahu wa taala tinggal urangna ibadah ka Gusti Allah mun urang geus aya dina lautan ilmu Allah ibadah ngeunaheun jasa dik jam sabaraha bae di mana bae teu kudu di masjid teu kudu di mushola teu kudu di majelis taklim ibadah teh nikmat bae ka Gusti Allah urang mah aya salat di masjid mun teu ka masjid teu salat aya ka mushola karak berjamaah di imaman teu salat acan lah cenah aja teu kaburu ieu Allah emang aya di mushola emang Allah aya di masjid Allah mah ilmu Allah tadi mana-mana asal ilmu Allah sifat atuh sifat mah berarti moal pecat tina zat layan fakwa di zat nah lantaran sifat mah makoma bigairihi lamun zat makoma binafsi maknya aya sifat pisah dina zatna moal aya nah nu mantak urang geus datang kana ilmu Allah ngeunaheun we Allahu akbar nikmat zikir geus ngeunaheun geus aya dina ilmu Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah komo aya cau mah blon tama zikir kos kitu mah tah dikajaokeun ku Allah urang lamun dek ngaji henteu karena Allah izin ka Gusti Allah urang dek silaturahmi ngariung urang butuh berkat deui pan Allah nyahoon mah nya dek ibadah ieu butuh berkat Allah nyahoon izin mimiti izin al haya'u minal iman izin naik jadi wali Allah cukup tina ilmu Allah jang naikeun derajat urang melalui ngaji kuari jadi nyaho bejakeun Muhammad bahwa di Gusti Allah mah kunci gaib artina kunci gaib teh lamun urang neuleuh mah hayang nyaho jerona awangna dikunci kudu boga kuncina buka trek asup ka jero ka deuleu sih
gudang dikunci aya nyaho aya naonan jerona satungtung can dibuka kunci lawang melalui kunci mual kanyahoan aya naon di jerona bukakeun kurang trek asup ka jero jalimbah besi ieu mah tonan ieu mah ieu kanyahoan kurang nah nu boga kunci gaib yakni untuk mengarah kana ilmu. Jadi berarti ilmu gaib Allah. Berarti nu nyaho kana masalah gaib, nu maha gaib, urang mah teu nyaho. Jam kada berikutna urang bakal kumaha teu nyaho gaib tah mah. Isukan bakal kumaha teu nyaho gaib tah mah. Minggu hareup bakal kumaha teu nyaho gaib tah mah. Bulan hareup bakal kumaha teu nyaho gaib tah mah. Taun hareup bakal kumaha teu nyaho gaib tah mah. Urusan nu gaib eueuh nu nyaho iwatin nu maha gaib indahu mafatihul gaib lamun Kanjeng Nabi ditangtangan bejakeun nu maha gaib nu nyaho kanu gaib kitu bejakeun ku Kanjeng Nabi ulah sok nyanyahoanan nu mantak lamun aya jelema datang ka dukun sok norah-norah ieu bakalna anu nah maca 2 kalimat syahadat deui naon sababna lantaran nu nyaho kana gaib nu maha gaib lamun nyanyahoanan make utang itung anak caraka data sawala anakna cilaka bapana ka bawa-bawa iya ilmu gaib bloon tanda kos gitu 40 poe teu ditarima urang salatna datang ka dukun teh maksudna tatanya ai datang ka dinya silaturahmi mah masalah dulur dukun orang datang lantaran hajatan masalah nya okos ka kelenteng orang hayang neuleuh bangunan kelenteng kos kumaha atuh da mah datang ka dia masalah ka gereja hayang neuleuh bangunan gereja jerona ka jero bila perlu masalah ulah sote datang ke jero ieu endek nuturkeun tuh sing hade tak ieu geus sarua tah datang ka dukun dek nanya problem ieu Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ulah pas kitu. Ulah seuri sia kos nyaho pan sia sok ka dukun teh. Tak yang serikeun ge nyaho burung. Eta kieu cenah nyaho aing mah cak siapan. Tak kos kitu. Ayeuna ieu pugu kula ieu ngawarung. Ayo jakeur tahun-tahun kamari mah rame tawar arang kuari nu geus datang ge haju balik deui teu jadi ju liwat-liwat bae ku kula ditanya-tanya cenah warung kula teu kadeuleu poek atuh lampuan ku sia enggeus can tapi teu kadeuleu bae saha ngaran Jupri dihitung anak caraka data sawal Jupri itu kang ini masih aya nu ngawarung kan aya ada dulur kene kan bener belah hareup aya deui kan bener aya memeh eta mah sia maju kan bener maju lamun eta tangkal Ambon tuar lamun eta tangkal buah tuar nah kulantaran eta jelema tuar wae bener akur gali ge di hareupeun imah sia aya ge bungkusan gali ke bawah ka dieu eta aya anak-anakan didinya dipocongkeun gali bawa ka dieu gali bener aya beuki yakin bae Pak bener iya bangsatna caknya iya nu kos kieu sia geus kebel ieu mah pubulanan ieu mah kos kieu mah ieu mah kieu kumaha sia bae deuk diserahkeun maksudna atuh deuk dibalikeun deui ilmu salah deuk ditanggung bae ku sia teu naon ngan lamun deuk dibalikeun atuh biayana kudu meuli segala naon karang apel jurig jeruk jurig lilin jurig aya duit jurig segala macam-macam jurig kabeh bae aya nu ngadarna mah kula tolol ka dukun
Ieu pi bakalna ieu bakalna merambat ieu mun sabulan deui gaib tangaranna sabulan deui bakalna anu tambah sabulan deui bakal anu geus puguh muriang mah bener anak kula nu leutik ceurik bae asal hayang nyusu ceurik eta tolol dukun jeung nu datang ka dukun bloon kabeh kabejakeun ceurik anak hayang nyusu heueuh wae dukun bloon nyana bloon eta kos kitu situ ieu hese karena sare bener ulah ge lamun keur ngopi teu hees mantap ge dukun blokon nyana bloon saha nu keur ngopi hees atuh acak-acakan bisa deh asa teu beres kabeh eta bulan hareup tahun hareup kos ka eta nyaritakeun kos kitu salat 40 poe 40 penting teu ditarima ieu dalilna wa indahu mafatihul gaib di Gusti Allah kunci gaib mah ilmu gaib mah urang mah manusia nu lemah urang mah digilir gular-gilirna ku Gusti Allah kicep nang Gusti Allah segala rupa nang Gusti Allah aju nyanyahoanan isuk minggu hareup bulan hareup tahun hareup wah ieu ilmu jurig teh bener kos kitu urang jelema biasa datang ka nu boga ilmu jurig jadi sarbeungkeut jeung jurig teh eta wa indahu mafatihul gaib sing hade aya kiai nu dibere ku Gusti Allah kaleuwihan tamah dibere kaleuwihan ku Gusti Allah nyanana ge henteu sadar ieu dibukakeun hijab plak sakumaha mukjizat dibikeun ka Kangjeng Nabi karomah dibikeun ka para wali maunah dibikeun ka para ulama nyanana ge kaget sabenerna mah ketika tek dibere hijab kaget nyanana ge kaget nu mantak teu bisa karomah ditarungkeun cara ilmu debus teu bisa debus mah bisa ditarungkeun debus mah karomah mah teu bisa engke bae di mana dibutuhkeun Allah mere karomah teh mantak aya wiridan babari jasa wiridan teh hayang nyieun duit babari asal dicekel bae daun bacaan ku urang tiupkeun jadi duit ngan lamun digunakeun kos kitu istidraj sia disiksa ku Gusti Allah tama digunakeunana ketika model kieu di dieu ka Surabaya barang datang ka Surabaya leungit duit urang dek balik ka dieu mendesak eta ge mentah heula coba ka polisi mentah heula ka polisi urang pagi Pak pagi ada apa ini saya mau pulang kemana ke Tangerang terus mau apa ini saya nggak punya ongkos gua juga belum punya lu mentah sama gua tak polisi sial tak polisi blon padahal mah aya jatah jang paranti jelema nu kasasar kurang eta aya jatah di negara tak teu dibere ye ku polisi teh ye hese kesulitan gunakeun ilmu eta nyokot urang daun tak baca Bismillahirrahmanirrahim walau anna qur'anan suyirat bihil jibal au kuntu moal dianggeuskeun ku aing babacana ieu dek dibaca ku sia kajian ku kumaha ge ditiru engkena ieu sia mangan hayang sugih blon pan sia mah nyegik ngaranna tamatu nah buka ku urang blak saukuran ti dieu ka Tangerang bae leuwih teu meunang mentana ka Gusti mun kareta sabaraha duit mun mobil sabaraha duit mun naik pesawat sabaraha duit eta pesawat tak eta teh saukuran sakitu bae leuwih bae batal babari tah mah kos kitu mah cekel set tiup jadi duit ya mah atuh sia harayangnya wah Ki Hairun baheula nyokot doang kos kitu tiup jadi duit naik kareta ka dieu tah gitu sakali deui barang naik kareta sakali deui ti Surabaya deui ka dieu Ki Ahmad teh nyokot deui daun ditiup daun deui pan teu daek jadi cekina teh ieu nya ge sarua aya magolna magol itu dipijeun bae ku nya geus lah kumaha engke bae ngan teu kadeuleuan ku masinis teu kadeuleuan batur mah ditanya ka artis teh mah kieu bae teu kadeuleu
Jadi tambah dua macam, ima jadi duit wah ima teu kadeuleu, maning mana tah? Asana maning teu kadeuleu bisa maling batur. Emang siapa pikiran gitu wae jeung. Nu mah teu dibayar ge ku Gusti Allah. Jadi duit hayang loba, teu kadeuleu hendak maling. Beres jasa. Oh bener lah. Mantap teu dibere-bere. Nailah wa indahu mafatihul ghaib. Nu boga kunci gaib mah, nu maha gaib Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia eueuh nu nyaho kana urusan gaib-gaib. Eueuh nu nyaho. Aya kuari tah. Universitas teh aya anu boga gelarna naon kadang-kadang. Gelarna naon? Lain master sok aya urang aya nikahkeun teh SAG. Eta SAG sarua sarjana alam gaib eta. Si ajak nu SAG teh. Nah iyalah eueuh anu nyaho la ya'lamuha illahu. Eueuh anu nyaho kana urusan ilmu gaib, kana gudang-gudang kagaiban. Eueuh anu nyaho kana kunci-kunci gaib. Eueuh anu nyaho illahu kecuali Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu maha gaib deui Gusti Allah. Mentak doa saja orang nyerahkeun ka Gusti Allah. Ibadah teh anu ditinggalina mah mimiti ku syariat teh syarat jeung rukunna. Urang salat syarat jeung rukun ditinggali melalui kacamata syariat. Allahu akbar make kacamata syariat. Hiji ngangkat leungeunna, luruskeun hadwaman kibe ka dieu tek. Atau datangkeun kana ka dieu tah ka tungtung ceuli Allah terserah deuk kumaha we akur we eta kacamata syariat bar delekeun mata urang ka tempat sujud sing ajeg urang nangtungna ketika ruku sing lempeng mun ditendenan papan eta teh ulah aya berat ka luhur ka handap ka hareup ka tukang lempeng kacamata syariat. Terus sami Allahu liman hamidah tumakninah nu rapih. Terus sujud. Rukun sujud nu 7 teh kudu napak. Tarang. Koduana 2 dampaleun. Nomor katilu 2 dengkul. Nomor katiluna ramo minimal nempel 2 jempol. Rukun sujud. Make kacamata agama rapih jasa. Dus diu tahiyat iftiros terus sampai selesai kacamata syariat rapih jasa. Taman kurang ku adab. Make amamah, make udang-udang. Sit ka dieu. Make udang-udang, make buntut. Buntut tah dek dikakencakeun mangga, dek dikatukangkeun mangga, dek dikakatuhukeun mangga, dek dikadiekeun ngeteunna. Salah. Ulah masih dikeun buntut kos gitu. Pek deku kumaha ge. Nya, make irtida tambahan ka dieu. Lamun tawaf ittiba ngaranna, lamun salat irtida sunah. Sunah ka dieu, udang-udang make, kemudian irtidana make tambahan hiji deui nurutan ahli sufi tiungkeun. Hareudang. Adab-adaban. Rapih guys. Allahu akbar. Rapih jasa dideuleu ku kacamata syariat mah rapih. Ngan ukuran kos kitu mah kiai nu ngaji bisa, ustad nu ngaji bisa, santri nu ngaji bisa, pagawe nu ngaji bisa, timimiti gubernur, bupati bisa, ka polisi kos kitu mah bisa, RT ge bisaeun, pamalingan ge bisaeun. Salat mun sakadar sakitu bisaeun, hayang make jubah aya tokona. Hayang make sorban aya tokona, teu kudu di Tangerang, di mingguan ge ngahutang bisa. Aya tah mah hayang kos kikituan mah. Rapih jasa jana ngaji. Deuleu ku urang make kacamata toriko, batin. Dideuleu ku urang coba. Kadeuleu ieu.
lantaran nuria bakal kadeleku nuria deui layak dipul melayari ria ilal murai moal nyaho kana ria kecuali nu sok ria urang nyaho katatang jelema teh ieu jelema ria pan sia nyaho aing baheula kos kitu teh ria teh aing teh ieu teh jelema mabok ke kajeng mana aing keur ieu mabok kos kitu eta jelema ku tetang-teteng di hareupeun pabrik ngajago. Nah, eta jajawaraan ka jeung kok nyaho aing baheula. Kedek gelut teh eta masih neukeun epa eta. Nyaho tah geus nuria nu sok ria ka nuria nyahoeun. Nah, nu ikhlas ge nu sok ikhlas ka nu ikhlas bakal nyahoeun. Nyahoeun jasa. Ketika salat Allahu Akbar dilirik urang geus bisa ikhlas tah budak. Kula baheula kula ieu mah ieu keur carita ieu keur zaman almarhum aya keneh eta kula ngobrol jeung abah si itu tunu di belah juru ikhlas salatna kula ngahuleng kok nyahoeun ka ikhlas henteu kula teu ngajawab geus bae terus balik tarawih teh bareng tadi meunang meureun 3 poe ngomong deui si eta mah teh cenah tah tarawihna bagus ikhlas kumaha nyahokeun ikhlasna ya hese urang ditatanya beusi dicarekan Pak ngan dina HTP pan abah nyahoeun kanu ikhlas teu kaharti geus teu kaharti bae geus teu kaharti geus rada kebal ka belah dieu geus aya geus puluhan tah ngomong deui bae lain nu eta nu tudukeun tuh nu eta tah si eta teh ikhlas tah bagus ya salatna ikhlas beuki puyang bae nyahoeun kanu ikhlas pan hese nyaho kanu ikhlas mah eta urusan batin geus bae teu nanyakeun datang ka kadieuna ge teu nanyakeun bae ngan barang deuk bae dibaca ku urang di kitab oh atuh aya tanda-tanda nu pernah kunyana dilakonan teh eta ku almarhum aya di itu aing ge kos kitu teh ikhlas aing ge kos kitu teh khusyuk nyaho kanu husu jeung kanu henteu teh lantaran geus pernah ngarasakeun husu kos kitu aing pernah husu tah itu ge aya sifat-sifat anu persamaan aing teh kos kitu husu itu ge husu jelema suserian sorangan we nyaho urang kunaon mabok kepayang nih budak emang kunaon aing ge paheula kos kitu tuh nyaho ya teu sarua bae jelema susuputan pamalingan ya budak emang kudu aing baheula maling tah pas gitu moal nyaho kanu ria kecuali nu sok ria moal nyaho kanu ujub kecuali nu sok ujub moal nyaho kanu ikhlas kecuali nu sok ikhlas moal nyaho kanu khusyuk kecuali nu khusyuk nu mantak layaripul wali ilang wali moal aya nu nyaho ka wali kecuali wali deui nyaho kajen lirikanana oh wali naon aya tanda-tanda persamaan diri aing kos kitu teh diangkat jadi wali itu ge aya aing teh baheula salat ngeunaheun jasa kos kitu tingkah aing salat khusyuk aya di isi itu khusyuk teh budak henteu bisa dibuat-buat kajen teuing urang dirapi-rapi ge Allah diperem-perem terus gerakanana tetep bae dilirik lalagaan keneh mah kanyahoan bae kanyahoan tina diuk ge kanyahoan tina diuk kanyahoan nu mantak Gus Dur teh diuk lain sambarangan kanyahoan ku ahli khusyuk kanyahoan diukna lain sambarangan okos jelema boga besi atuh diukna ge teu meunang bae ieu rapet nu katuhu teh kudu nganggang bae kunaon itu abeh babari nyepak cek jangan kanyahoan bae nya mah lamun sila-sila rapet embung digideg bae kitu kunaon ieu kahalangan ieu emang ti guruna jadi kudu kaluar bae ieu suku kudu hareup teh ieu jang nyepak sia ieu geus kanya geus kitu bae mantap ke lamun keur ngariung ge anu kieu bae pantas embungeun nya mah ka handap asa boga musuh bae pan boga pernah tolol eta jadi tanda-tanda kos kitu teh kanyahoan nah iyalah urusan lu kos kitu teh dibere ku Gusti Allah tanda-tandana eueuh nu nyaho urusan gaib kecuali nu maha gaib hanya aya jelema anu dibere mukjizat nabi nyahoeun tah boro-boro isuk boro-boro minggu hareup boro-boro bulan hareup geh lamun ku Gusti keur dibere cacak-cacak
akhirat Kangjeng Nabi mah nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah. Tanda kiamat Kangjeng Nabi nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah. Tanda kiamat teh sakitu atuh dibere nyaho ieu ku Gusti Allah. Ketika Isra Kangjeng Nabi ditinggalikeun tingkah-tingkah manusia anu disiksa teh anu buukna, anu letahna, anu beteungna dayut, anu bobogaana gede dan lain sebagainya. Eta teh dibejakeun gaib, cuman ditinggalikeun ka Kangjeng Nabi, jang caritakeun ka umatna. Urang nyaho nu gaib ti Gusti Allah nu maha gaib melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya deui waliullah. Geh lamun keur dibere dibukakeun hijab, trek, nya ge kaget tercengang. Gitu keneh wah man ulama keur dibere maunah ku Gusti Allah, tak kaget nya ge. Nah iyalah nu nyaho kanu gaib kecuali nu maha gaib la ya'lamuha illahu sabaraha tatama fatihul ghaib wa hiyal khamsa allati fi qoulihi ta'ala engke dihareup innallaha indahu ilmus sa'ah ke bakal dibahas kama rahul Bukhari sakumaha dina kitab Bukhari Kangjeng Nabi mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuha illallah ilmu gaib aya 5 nu moal aya nu nyahoeun kanu 5 kecuali Gusti Allah. Hiji la ya'lamu ahadun mayakunu fi godin illallah. Moal nyahoeun hiji jelema isukan bakal kumaha. Eueuh nu nyaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Urang teu nyaho isuk buah hirup buah henteu isuk. Teu nyaho pagawean teh naon nu bakal dipigawe ku urang isukan teu nyaho, hanya kebiasaan pajar kebiasaan eta bakal dilakukan isuk teu sabenerna mah nemantak ge hudang begitu hudang teh jelema anu bersyariat mah pagawean naon nu kuaing deuk dilaksanakeun boga rutin naon kantor boga rutin naon pasar boga rutin naon pabrik boga rutin naon ladang ka eta teh syariat ngaranna nu kos kitu mah tah aing deka ladang aing deka itu kantor, pabrik, syariat. Malah lamun teh mah jauh ka Gusti Allah, poho kanu ngatur syariatna, nyahona ka pagawean bae. Jauh jasa sama jeung Gusti Allah. Tapi lamun ahli marifat mah lain gitu begitu hudang. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bakal kumahakeun timimiti hudang ku Gusti Allah bakal dikumahakeun kuring teu nyaho saenggeus da hudang kuring bakal dikumahakeun ieu isuk-isukna apa bakal diberangkatkeun apa bakal henteu bakal sehat bakal henteu bakal hirup bakal henteu tak ahli makrifat bakos kitu begitu hudang teh teu boga rencanana dipasrahkeun ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi hudang teh ieu nyanggakeun ka Gusti teu boga rencana nyanggakeun kumaha Gusti ngatur ai urang mah begitu hudang tek rencana kantor rencana pasar berarti masih keneh syariat tina hudang bae ge geus kanyahoan ta eta teh ya kanyahoan ku ahli Allah mah si itu marifat kunaon teu boga rencana nya mah nyanggakeun ka Gusti Allah si itu bersyariat wajin teuing ibadahna diadu-adukeun tarangna datang ka hideung syariat mah syariat bae kanyahoan langkah-langkahna aya tanda-tanda bersyariat teu bisa henteu kajian kuku moal bisa kacolongan aya deui nu begitu hudang nyana teu rencana henteu masrahkeun ka Gusti henteu walah wahuleuh leuwih jauh ti Gusti mah bersyariat henteu bertorekat henteu ieu mah kos kieu mah kudu dibawa ka grogol. Nah, 5 nomor kahiji teh jaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Nomor kedua wala ya'lamu ahadun mayakun fil arham illallah. Nu nyaho naon aya di jero rahim awewe. Bakalna jadi anak apa henteu ketika jadi teh lalaki apa awewe ketika jadi hirup apa henteu. Kemudian kadituna nu nyaho tanu di jero rahim kecuali nu mah gaib Allah Subhanahu wa taala. Nomor katiluna wala ta'lamu nafsum madza taksibu gada nu nyaho naon nu bakal dipigawe isukan. Nomor kaopatna wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut nu nyaho di tanah mana urang bakal paeh
apakah di kampung urang, apa urang keur nyaba ka Lampung, apa keur ka Surabaya, apa urang keur ka Mekah, keur ka Madinah. Teu nyaho teh bakal di tanah mana urang bakal paeh. Padahal geus diteuleun tandana ku Gusti Allah di bujal urang. Eta teh ceuk ahli hikmat hukama profesor Islam. Eta teh di dinya teh aya taneuhan. Eta mah di piceunana ge aya deui, di piceunana aya deui. Tanda eta teh taneuh kuburan urang. Nah, cenah mah di piceunana bae paeh bae. Paeh bae tah bang. Kayak gitu deui ku malaikat aya deui. Jadi ku malaikat, blok di piceunana nyokot deui malaikat. Tendeunkeun deui ka dinya. Kitu bae terus. Kalimana wala yadri ahadun mata yaji'u bil matar. Eueuh nu nyaho iraha ieu turun hujan teh nyaho. Sakitu guludug geusing jelegerna malam kedua peuting ka tukang. Wah, sana hujan gede ye. Hujan gede ye. Subuh-subuh centrang deui. Kurang manggeus kasieunnan ngadengekeun guludug teh. Kilat gede jasa di deuleu keluar pohara amat nyapoek nyatilat. Wah, asana gede jasa hujan. Subuh kabeurangkeun panas. Guludug di mana ka mana eta nu tadi. Nu nyaho kajeun ku kumaha ge. Aya urang keur tenang-tenang we ngobrol panas datang reup bebret hujan gede. Jeh itu teh kanyahoan kamari nu nyarang loba jasa hujan bae. Nu hajat ti kaler ti kidul teh wetan ti kulon. Wow, dukun mamana geus didatangkeun ka dinya supaya ulah hujan, sakala hujan bae. Hujan bae ku aing di hujanan. Aya jelema nu nahan-nahan, datang ka botol di ayun-ayun, botol ayun ku sia cak ku si Allah. Hujan bae aing mah. Cenah ieu mah botol mah geus teu katahan ku halu. Wah, tuh halu, teangan ku si halu. Ayun-ayun ku si halu. Wacana ieu mah sempak ka luhur kentengkeun. Bila perlu dagangkeun ku sia di luhur kenteng. Hujan bae cek Gusti Allah. Geus sempak sagala di kaluhurkeun. Wah, geus macem-macem teh. Asal anu hajat mah geus sempak ambal aya di luhur kenteng. Allah jasa. Masya Allah. Tetep hujan bae cek Gusti deuk dihujankeun bae. Nu nyaho ya Allah ya karim. La ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri jeung Gusti Allah anu maha uningakan naon nu bakal terjadi di daratan, nu bakal terjadi di tegalan, nu bakal terjadi di padang pasir, nu pada bakal terjadi di gurun. Aya sabaraha jumlah makhluk nu aya di luhur bumi ti mimiti hewan nu berakal anu berpikiran manusia ngaranna sa Indonesia nu sabaraha jumlahna secara nasional nu berKTP nu teu berKTP na teu kahitung secara sadunia berbagai negara 5 benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, benua Australia tak ieu teh aya sabaraha kabeh Allah nyahoun. Aya sabaraha gajah di luhur daratan Allah nyahoun. Aya sabaraha kuda Allah nyahoun. Aya sabaraha kitu embe domba kabeh uncal orai kasirem-sirem katu-batu mah Allah nyahoun. Eueuh nu teu dikajahokeun ku Gusti Allah jadi damelanana. Nu eta urang kudu yakin ka Gusti Allah ieu ayat ieu tancepkeun ka jero hate plakeun kubur di jero hate boro-boro aing kumalandang tatangga aing ge nyahoun pamajikan aing ge nyahoun tumak nu teu kanyahoun ku sasa Allah mah nyahoun sirem nyahoun Allah mah wa ya'lamu ma fil barri jeung deui di samping nyahoun nyahoun nu sehat sabaraha anu gering nyahoun Gusti Allah sabaraha nu deuk ditambahan aya panjangkeun umurna datang ka ajalna deuk sabaraha nu dipaehan Allah nyahoun jasa sabaraha anu ngalahir poe ieu jeung sabaraha anu kitu paeh nyahoun wa ya'lamu ma fil barri luhureun daratan-daratan luhureun bumi Allah nyahoun kabeh. Mantap urang boga kayakinan ieu jadi wali. Wali boga kayakinan ieu Allah mah nyahoun. Asal nyahoun mah isin urang ka Allah. Isin amat ya. Aing dikanyahokeun ku Gusti Allah urang keur nonton TV bae hiji. Aing kanyahoan ku Gusti Allah ieu aing keur nonton TV isin ya. Isin ya. Picen TV ganti nu gede.
Gusti Allah tekudu loba jelema di kamar ge Allah nyahueun beuh ieu aing lamun maksiat di jero kamar isin amat ka Gusti Allah nu mantak terus adab waliullah mah lain bae di nu loba jelema di jero kamar ge make adab-adaban bae mantak waliullah mah cangkilang deuk mandi bae deuk mandi mun aya talasna make talas di dieu atau make samping teu kadeuleu ku manusia tapi Allah mah neuleuh nyaho lamun eueuh diuk ulah kena kadeuleuan oh diuk nu rapi dijebur gegera Allah nyahoeun jasa batur teh nyahoeun Allah teh urang mah lain guriwol wih siapa gede amat tuh ya bloon budak ngadu nu kos kitu oh ka Gusti Allah Masya Allah wa ya'lamu ma fil bar Gusti wa ya'lamu ma fil bahr jeung Gusti Allah nyaweun nu aya di jero laut al-qura allati 'alal anhar kampung-kampung anu dikelilingi ku bangawan-bangawan kampung-kampung pulau-pulau Allah nyaweun di samping daratan lega nagara oge pulau-pulau anu dikelilingi ku bangawan-bangawan dikelilingi ku cai-cai laut timimiti pulau nu gede urang ge pulau-pulau Jawa nah pulau Sumatera pulau-pulau lantaran urang mah berkeping-keping ieu teh mantak disebutna ge pulau-pulau Sumatera pulau Kalimantan pulau eta keur geledek nah nu laletikna aya pulau Untung Jawa aya pulau Putri laletik kabelah dituna eta termasuk gede aya pulau tah eta ge kapan baheula mah jadi pulau tanu ku urang di Zarahan teh tadi kulon teh pulau Cangkir mah disebutna ge pulau kuari mah geus jadi pulau lantaran ngahiji cekolot baheula karuhun urang asal pulau Cangkir geus ngahiji geus teluk negara geus bukti jasa jaker kula letik maka ditu teh naek getek ngomong baheula teh ieu mah bakal ngahiji mah nya ngahiji ngahiji engke mah ngahiji sorangan kuari Masya Allah geus cenah teh mah geus asal geus ngahiji bae geus tanda-tanda eta geus bisa disebutkeun kos kitu di samping daratan-daratan pulau-pulau jero laut nyahoeun Gusti Allah luasna laut nyahoeun jerona laut nyahoeun eusi laut nyahoeun aya kakap sabaraha di jero laut nyahoeun jasa aya cumi sabaraha miliar di jero laut aya teri geus teu kahitung sabaraha Allah mah nyahoeun iya kari mata katulah sieun-sieun henteu sieun wali mah di mamana geja ku Gusti Allah nyahoeun dikajawakeun ku Gusti Allah berarti diurus ku Gusti Allah sieun-sieun amat urang hudang ti peuting biasana kan sieun komo aya nu paeh anyar dek tahajudan ya tahajud bener mencan kalau wudu gerebek ih naon teh suga gerebegan deh lain naon beres aya ngala wuduna bari muringkak ke bulu salat Allah gerebek terjadi tak encan datang kabar encan Salli Allah berbalik jinaonnya ingat ulah bae keur tadi pae aju bae diuk ngana eta ai salat mah sieun ai diuk mah henteu coba ke kanu borangan ge leh sia kos bungkul ngaku sia kos kitu salat mah sieun Allahu akbar lain pikiran ka Allah pikiran pocong teh jurig teh dan lain sebagainya dipaksakeun ku urang tapi lamun diuk mah bari ngaroko wani rokok set les ngopi biasa kertek-kertek ke mana sia ka dieu atuh salat bae atuh ai diuk benang tangan sagala ka juri ka dieu sia ai wani mah ka aing ngaroko deui kaluar di dalam jauhna naon kudaon ai salat Allah gerbek naonnya jelema nyana-nyana kene beda tuh coba ge rasakeun ge ye cenah kieu nyahoan borangan heuh aing ge borangan sarua tah eta kos kitu tah jadi lamun dongeng nu borangan mah emang urang ge hayang seuri sorangan nu borangan mah nu sok kukula didongengkeun teh di Garut aya hiji makam galaknya serta mah kuntil anakna teh mah dinya tah lamun liwat ka dinya kunti anak di samping seuri sok ngababuk teu kunti anak galak memonon juri galak ya serta asal liwat ka dinya galak tah mah hiji mangsa
kurang pondok pesantren ku ajengan teh hadiran aya Nanang Kosim jeung Toto Gozali di Kampung Salam hadiran besi eueuh nu neuleuh hadiran aya hiji santri nungguan Nanang Kosim kebel asup ke hadapan panggung hees nya nama teu nyahoun Brakayuda Nanang Kosim segala muammar geus teu nyahoun bae lah beres hudang-hudang teh nya nama jam 3:30 ye cek jangan sepi ya geus sancan ya barang deuleu jam 3:30 aing ieu deuk balik ka Kobong ye sieun eueuh deui jalan iwal ti ka kuburan eta ta eta sieun tanjana ta sieun menya aing di dieu bae deui menya teu balik teh tah subuhna pan ngaji lah geus aing mah menya eleh ku jurig cek cenah teh lewat aing ka kuburan geus disiapkeun bae kadongdong supaya kieu pokona kuntianak jurig segala nanaon babok ku aing mah geus geus dikieu-kieu bae nya leuleum alah cek cenah teh ngawani-wani maneh kabeneran pas kuburan aya nini dek bising alalakur jasa atuh pada ini mah ruwag reuwig bukna ge ruwag reuwig aju sampingan dikadiekeun doang pan kabeneran aju nyana sok mamawa sapu pan kieu kadal aku saya iya kuntianak di babuk wae jak nyana teh atuh nini ka jalan dek nyebrang ti kuburan ka arah kuburan teh eta santri liwat joger wae jeung tangkal kadongdongna buak lumpatnya datang ka Kobong harenggosan si harenggosana mah cek babaturana mangi kuntianak aing babuk wae leh beres geus teu kapiheulaan aing ku kuntianak keur kieu mah cek cenah aman teu kebal salat subuh beres salat subuh ngaji isuk-isuk aya nini nu dipanggul-panggul dek dibawa ke rumah sakit nyana keur aya di sisi jalan jeung babaturanna kabeh ditanya ku santri Mang iya sa nini cek cenah teh cek bawa ka mana ka rumah sakit kunaon gitu dibabuk jurig puguh keur jadi nini ge ku nyana pajar dibabuk jurig cak santri aing jurig eta mah geus bae eta nu borangan teh kos kira itu tah barloon kabeh nu borangan mah geus puguh ucing Allahu akbar tengah peuting Allahu akbar geus beres jana diuk lah maca sholawat aya cina nya wah kajian kuku mah ge jurig ieu mah hatena geus kitu bae nu borangan geus lah jurig kajian kuku mah ge geus jana robahna ge lalauna ketayap-ketayap hees deui lah daripada aing ada yang mending hees jana teh aman geus ai isuk-isuk banggi ucing eta ucing teh meureunanan kurusak-kurusuk kabeneran asup ka beheungna kantong keresek di jero kantongna pan aya amrang-amrangan asal leumpang kersek-kersek asal leumpang kersek ho cak anu keur penting teh ieu horeng jurigna ieu jadi kabobodo ku ucing pan ya Allah eta borangan eta kos kitu eta entek teu kudu borangan-borangan geus udang penting geus gara wudu asal enan lah geus teu kudu borangan cek kieu ge moal enan naon Allahu akbar brek leh moal enan naon eprak kayak pocong lah lain dah mah eprak dibukain hehe gitu je pocong beneran dah duh wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Gusti Allah maha uningan nyahueun kana naon nu aya di daratan urang cicing kemudian aya setan datang ka urang eta teh setan teh ngagerakeun Allah urang cicing ku Gusti Allah setan digerakeun ka Gusti Allah ku Gusti Allah jadi naon bae nu datang ka urang teh baik sireum maupun orai atawa jurig sekalipun eta teh ngagerak Allah teu kudu sieun sieun mata ahli Allah mah teu kudu sieun begitu datang orang keur cicing ibadahat aya setan aing makhluk Allah sia makhluk Allah ngan kebenaran aing mah jelema sia mah setan deuk naon sia ha deuk naon sia ha tuh lamun digalakan setan sieun lamun urang sieun setan seuri ha sieun ka aing dilalaga deui sia ku aing mantap geus urang lamun salat dipenting siapkeun golok yang naon cek pamajeng setan pencit ku aing si setan oh setan sia
cek pamajikan sok aju kos kitu ka haji mah lah wa ya'lamu ma fil barri wal bahri nyahoeun Allah sabaraha makhluk nu aya di daratan sabaraha jumlahna berbagai makhluk nyahoeun kabeh yakinkeun ieu Quran nyahoeun nu aya di beunang kitu ngaranna laut sabaraha jerona laut luasna laut eusina laut kateri-teri sabaraha miliar triliun nyahoeun kabeh Masya Allah nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah 2 katilu wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha tepati-pati ragag hiji daun kecuali Allah nyahoeun kana daun eta daun naon nu endek ragag sanggeusna manehanana ragag eta teh diragagkeun ge ku Gusti Allah ka mana bakal ragagna eta teh Allah nyahoeun janang Allah ngaragagkeun sanggeus ragag sabaraha daun nu ragag dina eta tangkal Allah nyahoeun sesa daun anu nempel keneh Allah nyahoeun ya Allah ya Rabbi deuk kurang kumaha kayakinan ka Gusti Allah deuk kurang kumaha tah nu mantak teh tancapkeun lakeun ka nyaho Allah di jero dada urang bukakeun hate rek ilmu Allah asupkeun ke jero jantung ke jero golbot tak yakin urang eueuh nu nyahokan nu gaib kecuali Gusti Allah nu maha gaib kahiji nomor kaduana Allah nyahoeun naon bae nu aya di luhur bumi yakni di daratan katilu Allah nyahoeun kana naon bae nu aya di jero cai di laut di bangawan di mana bae obat Allah nyahoeun kana daun nu ragag iraha ragagna sanggeusna ragag ka mana ragagna sesa daun anu nempel nyahoeun satungya kabeh kanyahoan ku Gusti Allah daun gede, daun letik, daun panjang, daun letik lah deui. Allah nyahoeun. Masya Allah. Wala habbatin fi zulumatil ardi. Allah nyahoeun kana siki nu aya dina popoek bumi. Artina popoek bumi teh ieu teh majaz. Popoek teh bimana bawatinil ardi. Lantaran di jero bumi teh lantaran nempel jadi poek geus ngabahasakeun bawatin jero bumi fi zulumat jadi eusina jaba jero jaba poek lamun bawatin doang mah teu kanyahoan ieu teh cek Gusti Allah teh jero bumi bae buat caang buah henteu tapi ku zulumat di samping kajeroanana kanyahoan poek kage luar biasa mata kabahasakeunana fi zulumatil ardi majaz teh zulumat di mana bawatin nyahoan Gusti Allah aya siki kacang di jero bumi di lapisan kahiji lapisan kadua lapisan katilu lapisan kaopat datang ka lapisan katujuh Gusti Allah apaleun nyahoan Gusti Allah aya siki jagong anu nempel di luhur anu nonggerak di luhur ka bawah kacai ke jero ka bawah terus ka jero teh katela terus lapisan kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh Allah nyahoeun sabaraha siki nu aya di jeroan nyahoeun eueuh hiji siki nu teu kanyahokeun ku Gusti Allah naon bae nu aya di jero bumi ieu hasil-hasil bumi potensi-potensi bumi aya minyak di jero bumi urang Allah nyahoeun aya logam di jero bumi urang teh logam perak logam emas logam besi perunggu dan lain sebagainya nyahoeun Gusti Allah teh naon bae nu aya dina popoek tadeuh siki leutik ke kanyahoan komo nu gede mah wala batin hiji siki bae kudu kanyahoan komo sagala rupa eueuh teu dikanyahokeun nu mantak lamun urang geus bae ieu mah ilmu Allah nempel di awak urang geus moal bisa ka mana lantaran asa dikanyahokeun bae ku Gusti Allah kicep urang dikanyahokeun denge urang dikanyahokeun tah ieu irung urang napas urang ieu teh kapan ieu teh oksigen ieu teh hawa ngaranna urang teh didamel ku Gusti Allah tina 4 unsur hiji unsur ardu 2 unsur ma'u 3 unsur nar 4 unsur hawa 4 urang teh nu mantak dirinya lamun kakurangan pangan paeh lantaran unsur bumi berarti eueuh cai paeh jelema mun bener total eueuh cai lantaran di awak urang ngabutuhkeun cai unsur banyu unsur cai awak urang di dieuna
katilu matahari matahari sinar lantaran di dalam orang tidak unsur nar nomor kaopat unsur hawa hawa orang disekap di jero taneuh hawa paeh urang eta teh keur carita urusan kebiasaan jabalah di luar kebiasaan mah Allah maha segala-galana jelema di jero cai teu paeh jelema di jero taneuh teu paeh kumaha Allah bae seuneu biasana di mana meuleum paeh dibuktikan ku Kangjeng Nabi Ibrahim kerek di jero seuneu malah mah tangkal tatangkalan jararadi di jero seuneu maha suci Allah tama urusanna urusan adat jabalah adat api ketika ku Gusti Allah dikhuarikeun mah dibedah adat atuh Gusti cak Gusti Allah kuni barda wa salaman ala Ibrahim hai seuneu ya naru hai seuneu kuni barda sing tiis maneh ala Ibrahim ka Ibrahim awas ya datang ka haneut bage bahaya sia seuneu boro-boro meuleum haneut teh teu meunang seuneu datang ka dinya ngalentab-lentab atuh biasa bae malah ka asana kos Toshiba bae non Toshiba AC ti sagala datang ka kerek di jero seuneu apel jadi anggur jadi jeruk jadi Masya Allah ngarundai-rundai ka Kangjeng Nabi Ibrahim urusan Gusti tah nah iyalah jadi Allah teh apaleun wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil barri wala ratbin naon bae anu baseuh wala yabisin naon bae anu garing illa fi kitabim mubin kecuali aya dina lauhil mahfuz geus aya di lauhil mahfuzna ieu teh nu mantak urang geus kudu ulah samar-samar jeung ulah mang-mang geus aya catetanna di lauhil mahfuz jang naon Gusti Allah make nyatet di lauhil mahfuz atuh ja Gusti Allah nu uninga Gusti Allah anu itu naon al-musakin wal mutarik jang nembongkeun ka malaikat deuleu sia geus teu kudu laporan ka aing ayana naon deuleu ka di lauhil mahfuz kolam datang ka kuari naretet eureun-eureun nu nyekelan kolam penah papan bor nage lain carita papan bor budak SD teka deuleu cak Kangjeng Nabi tungtungna papan bor teka deuleu cak Kangjeng Nabi legana papan bor kakarak datang ka Sidratil Muntaha ge Kangjeng Nabi geus kideug begitu datang ka Lauhil Mahfuz kideug Kangjeng Nabi tah penahna datang ka kuari naretet bae nulisan teu eureun-eureun nu nyekel Maha Suci Allah malaikat ge kageteun lempang sorangan eta penahna nulisan hiji-hijina makhluk Allah nu aya di alam dunia hirupna rezekina naik pangkatna turun pangkatna paehna dan lain sebagainya ta eta geus aya di Lauhil Mahfuz mantak malaikat neuleuh ka dinya mana ieu Haji Udin bulan hareupah jatuh mah urang mana tah Cikupa dileuleuh ku nyana mana Cikupa ada ke Citra oh malaikat neuleuh bae ka Haji Udin. Iya. Sek malaikat Israil, mau kemana lu? Ha? Saminggu deui teh leuleumpangan ka Citra. Jeung cek malaikat, hendahan meuli jagong di Citra. Saminggu deui sia, saminggu deui dideukkeun bae ka lu. Malaikat batu diberes segala rupa. Deuleuh kalau maput neuleuh deui ka Haji Udin, neuleuh deui. Ye, sapoe deui sia, deuleuh deui. Jamna geus ditangtu-tangtukeun moal kurang moal leuwih. Datang ke waktu na aja ngatok beres dikeun ka Gusti Allah tempat di deuleuh kabeh ya Allah jadi nu kaliwat kabeh ge mantap ketika aya jelema dicabut nyawa pamajikana anakna ceurik malaikat gideug nuan matak gideug kunaon emang aing salah tah naon sih jatuh salah kok sia careurik sih pan sia geus dibere beja ku nabi sia bahwa kullu nafsin za'iqatul maut kabeh ge bakal paeh ja urang teh hirup datang ka ajal ieu datang ka ajal kok sia make ceurik aing salah tah naon ieu di malaikat ge bingung nya na careurik jatuh salah aing nya beusi carekan ku Gusti Allah henteu salah sia anu saah berarti tu kudu careurik atuh jadi ceng-cerikan ge moal hirup deui kecuali diceng-cerikan hirup deui cek malaikat ya moal
paeh mangan sekali doang. Blow on sia mah kunaon ceurik cek malaikat. Gas, sia ge bakal paeh sanu yang ceurikan sia. Teh kabeh nu kaluar tina ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lauhil mahfuz geus aya. Ya Allah, wa huwallazi yatawaffakum bilail. Gusti Allah anu nyarekeun urang, Gusti Allah anu ngagenggem roh urang, Gusti Allah anu ngaheeskeun urang. Urang teh diheeskeun teh ku Gusti Allah. Roh urang teh roh urang aya dua rupa. Roh teh aya dua. Hiji aya ruhul hayat. Nomor kedua aya ruhul tamyiz. Lamun kaluar ruhul hayat paeh, lamun kaluar ruhul tamyiz sare ngaran. Jadi aya dua di awak urang teh sipatanana. Ketika sare ruhul tamyiz dari kaluarkeun teng ruhul hayat bae di awak urang. Engke nyana berkelayangan kapanggih nyana teh ejeng nabi ngimpi nu sarena kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Ruhut tamyiz kapanggih jeung wali ngimpi kapanggih jeung wali. Ruhut tamyiz kapanggih jeung wali. Kapanggih jeung wali ngimpi jeung Tuan Syekh Abdul Qadir jeung berbagai-bagai Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Kapanggih ruhut tamyiz kapanggih jeung guru-guru urang ngimpi. Jeung karuhun-karuhun urang ngimpi kapanggih asli teh ruh. Ruh urang. Ruh urang teh berkelayangan teh kapanggih jeung jurig. Ngimpi di udag-udag jurig lantaran ruhna di udag-udag ku anjing cia di udag terus begitu anjing eureun aya kunti anak beuki wah ngejat nyalimpet cenah kagang hayang kiih nya teh aya sumur wer ngompol eta kos itu nah iyalah wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Ruh tamiz dikaluarkeun ku Gusti Allah. Nang saha eta lamun ku Allah teu diasupkeun deui. Matak cek Tuhan Syekh Abdul Qadir teh mah ya niaman layunam anhum. Hei nu sarare nu teu diantep sare. Ya muridina la yuradu anhum. Hei nu ngabalieur nu teu pernah dibalieuran maneh. Maneh sare teh diantep ku Gusti Allah. Maneh ngabalieur Allah mah teu ngabalieur. Ku maneh poho ka Gusti Allah. Teu kaluar tina ilmu Allah anjeun teh wahai manusia cek Tuhan Syekh Abdul Qadir. Nah iya. Allah wa huwallazi yatawaffakum bilail. Allah anu nyarekeun urang, ngaheeskeun urang, dikaluarkeun ruh tamyiz urang. Nah, yaqbidu arwahahum indan naum. Wa ya'lamu ma jarahtum. Gusti Allah nyaho naon nu kurang dipigawe. Ya Allah ya Rabbi, urang migawe naon bae nyaho urang macul, Allah nyahoeun, urang di pabrik Allah nyahoeun, urang di pasar Allah nyahoeun, urang di kantor Allah nyahoeun. Pagawean urang teh kakicep-kicep karena pagawean urang Allah nyahoeun, ma jarahtum. Naon ku urang dipigawe? Urang kuari teh keur nyieun kursi Allah nyahoeun, urang kuari teh keur nyieun halu Allah nyahoeun, urang keur nyieun mempagan nyecagan sulu Allah nyahoeun. Naon bae urang diuk Allah nyahoeun, urang nangtung Allah nyahoeun, urang naon bae nyaho Gusti Allah majarahtum. Eueuh nu kaluar tina kanyaho Allah. Deuk kumaha deui atuh urang. Wa ya'lamu majarahtum bin nahar. Lamun tadi peuting disarekeun ku Gusti Allah, Allah nyahoeun jeung Allah ieu anu nyarekeunna. Wa ya'lamu majarahtum bin nahar pagawean urang ti beurang galibna bae mah galibna sok pigawean migawe mah banti beurang Allah nyahoeun tah saenggeusna Allah nyahoeun ke urang dicabut nyawa urang ruhul hayat nang Allah melalui malaikat datang ka waktuna geus kitu summa yab'atsukum fihi dihudangkeun deui nu sare heula nu sare dihudangkeun summa yab'atsukum fihi. Allah anu nyarekeun urang ngaheeskeun urang. Kemudian atuh dihudangkeun deui ku Gusti Allah summa yab'atsukum fihi dihudangkeun ku Gusti Allah. Mun cacak-cacak teh dihudangkeun cara Ashabul Kahfi 300 tahun di jero gua teh hudang-hudang. Ashabul Kahfi teh 3 abad di jero sare bae. Tapi teu kuna naon, teu lapar teu naon biasa bae hartina kuat bae.
300 tahun HS datang ke buukna teh meleuwih panjang tibatan dirina kuku para ranjang deres sama buuk jeung kuku mah kumis rongkom kadi janggot segala rupa hirup bulu kelek panjang bulu ieu panjang teh coba ashabul kahfi begitu muksal minatam li homatun saribun usdun manus kapal yastatsatun skitmir eta barang hudang teh nya leje beungeut sia kitu amat cakena sedengkeun rarasaanana ngan sakur 3 jam 4 jam sare sia sare urang sare ngan 3 jam 4 atuh bu panjang amat eta kumis gugus yage emang aing panjang atuh banyak gerak rongkom kabeh teu ji ke urang teu kaharti cenah ieu sare asa sakedeung tapi pan geuninganan ieu bangki kararia amatnya jeung aya rasa lapar 300 tahun disarekeun ku Gusti Allah. Ike geura Ashabul Kahfi urang dongeng Ashabul Kahfi bakalna aya khusus surat Kahfi ya Allah ya Rabbi prawe asang ke bakal asana nu kolot mamal kaburu. Aduh cek do kolot teh aing minta panjang umur dipenta ge pendek mah pendek bae. Tetep bae. Tahi kabeh kaluan tindakannya Gusti Allah masyaallah dihudangkeun deui ku Gusti Allah hirup deui tina sare hudang ieu teh maksudna dek dihudangkeun teh kumaha liuqbo ajalum musamma dek dicumponan ajal anu geus ditangtukeun lantaran urang teh kapan dibere ajal aya nu datang ka 20 aya nu 30 aya nu 40 aya nu 50 aya nu 60 tahun tah ieu teh meme datang ka ajal mah hees sudang diheeskeun ku Gusti Allah dihudangkeun ku Gusti Allah diheeskeun ku Gusti Allah dihudangkeun ku Gusti Allah meme datang ka ajal kitu bae summa yuqdo ajalun musamma jang nyumponan ajal anu geus ditangtukeun beres eta karak dicabut ruhul hayat pae beneran geus datang ke ajal lamun geus datang ke ajal ulah-ulah urang nu teu boga obat teu boga apotik modar bae mun geus datang ke ajal ulah-ulah urang nu teu bisa nyuntik dokter pae geus datang ke ajal mah nu boga rumah sakit tage modar ulah ku sebab jana boga rumah sakit dokterna loba obatna loba moal pae is dead bae pae ulah percaya ke dokter ulah percaya ke obat tambah sakadar syariat endek mangga henteu masalah da paeh mah lain ku sebab teu tertangani lain ku sebab teu kaburu dahar lain ku sebab ieu teh penyakitna lain ajal bae uduh cenah ieu mah penyakit asana moal kemel deui asana eta mah sakadar adat doang janur sehat ge modar aya jelema keur ngajulan kalapa kira kata golep pae pan ngajul kalapa eta pan beureun sehat anakna ngajulan kalapa bapana mah anu muriang encan modal lamun bisa diojol ku urang dimusawarahkeun jeung malaikat Israil maning bapana heula maning bapana teu bisa dimusawarahkeun cak malaikat ieu mah geus dideuleukeun di lauhil mahfuz atuh ajalna eta geus datang ka dieu aya nu incuna ti heula bapa kolotna encan modal incuna ti heula bapak korta kirim basa duh ceng mun nyaho kitu mah atuh aki heula cenah ti heula emang kunaon kilah kreditan teu kabayar aceng ulah waka aya hayang paeh kos kitu tah mah nah ieu nya jadi ku Gusti Allah diheeskeun dihudangkeun berang peuting hees berang hudang liyuqdo ajalum musam datang ke ajalna paeh geus teu bisa didorong ku obat teu bisa diurut-urut geus paeh mah paeh bae geus paeh bae lamun bisa make obat Soeharto embungeun paeh mun bisa ku suntikan Soeharto disuntik deui atawa aya hiji pulo mun datang ka dinya moal paeh kajeun teuing diojol ku Soeharto nya nama jasuk ieu jual kabeh jang meuli pulo eta kabeh ulah modar jang modar bae Soeharto bae nu sugih modal atuh komo sia RT. Geus paehna ge paehna deui atuh tah mah geus. Paeh bae kabehan ge. Geus paeh apa selesai urusan teu. Paeh teh lain berarti selesai urusan lamun paeh selesai urusan mah ngeunaheun. Tapi kapan ieu teh summa ilaihi marji'ukum
kagus si Allah hungkul urang babalik sanggeus babalik lain sekadar babalik summa yunabbiukum bima kuntum ta'malun Allah bakal ngabeja-bejakeun kana naon nu ku urang dipigawe ya Allah ya Rabbi dek ngahelak kumaha lantaran aya 2 malaikat raqib atid ku hari pencatat amal-amal urang belah dieu malaikat raqib nyatatan anu baragus belah dieu malaikat atid nyatatan nu garoreng eta mah sakadar dokumen hungkul tanpa kitu ge Allah geus maha uninga tama beusi urang ngahelak ye pan Gusti jasana henteu kitu raqib sini ada apa bos orang ngeri mah raqib tukang karung Gusti Allah doaku naon Gusti ya ngahelak coba bukuna bekeun tah ieu tanggal sakitu poe sakitu sia sakitu ta eta paneta ta nu atid da ieu ta poe minggu sia batur mangaraji pan sia maka puncak ta aya ta tulisan sia ta mawa jablay ta aya ta menang di Citra aya paneta ta sia deuk kahelak kumaha urang aya tulisanana Gusti Allah nu agung geus teh jang dokumen nah ieu ilmu Gusti Allah teh lamun ditancepkeun ku ari ka jero hate urang kicip dikanyahokeun denge dikanyahokeun lempang urang dikanyahokeun nu aya di daratan kabeh kanyahoan ku Gusti Allah nu aya di lautan kabeh kanyahoan ku Gusti Allah disarekeun ku Gusti Allah boro-boro ti penting keur ngaji ge nundutan nang Allah oh masalah no problem oh masalah eta hiji kanikmatan antepkeun ulah sok diganggu-ganggu nang Allah sebeteu nuduk hiji atupan Kangjeng Nabi teh Kangjeng Nabi mantas perang santes mantas perang Kangjeng Nabi terus berangkat balik sanggeus balik kieu bae Kangjeng Nabi di onta teh atas nundutan Kangjeng Nabi nundutan ngageser ka dieu dibenerkeun ku sahabat ku Abi Hurairah dilempengkeun Kangjeng Nabi lempeng deui tapi teu inget Kangjeng Nabi nundutan ku capek-capekna nundutan deui Kangjeng Nabi ngageser ku sahabat dikiekeun deui katilu kali Kangjeng Nabi hudang aduh cek Kangjeng Nabi teu kuat urang mending eureun bae mangga Gusti liren bae ieu mah urang leleson heula cek Kangjeng Nabi leleson teh cek urang Bandung cek urang dieu mah nyaon eta leleson sih teu nyaho lah pokona leleson bae heulanan lah istirahat langsung ngampar Kangjeng Nabi teu lila kieu rep ngan bebeja heula wahai para sahabat lantaran ieu waktu geus jam 2:30 jam 3 ieu kana subuh saeutik deui ieu mah kieu bae salah saurang memperhatikeun beusi ke waktu subuh kula hudangkeun geus bebeja lain dirarasa capek tas perang mangga cek sahabat teh mangga sahabat siapa kutak kiting bae nya mah sare Kangjeng Nabi bener-bener sare kulem Kangjeng Nabi saya lelap anu luar biasa nu nungguan teh apan kuduna mah gujag-gijignya na ge sarua diuk barang diuk heuai reup hes atuh ulah-ulah ku urang ku kiai ulah-ulah ku bos ku Kangjeng Nabi ge wae hes bae menang sae tah hes tang Allah ya Allah anu diberatkeun sing ade lantaran ieu waktu geus 2:30 atau jam 3 ieu moal kebal deui subuh beusi kaberangan aya ulah nu aya kudu ulah aya nu sare kulang ke hudangkeun mangga cek sahabat teh gua ada jasa mangga nyana gujag gijig bae geus disiap-siapkeun wadah cai segala naon beusi jang wudu engke hudang wudu geus disiap-siapkeun tak ku sahabat teh di antarana Abu Hurairah dah nyanana diuk doang nyana ge pan sarua capek diuk nyalander PS SKBH terus datang ke jam 4 jam 4:30 jam 5 terus datang ke jam genep jam 7 jam 8 jam 9 geus nyorot panon poe karak hudang pangheulana hudang Kangjeng Nabi begitu hudang geus kasorot zuhru Kangjeng Nabi tonggong Kangjeng Nabi geus kasorot geus beurang cek Kangjeng Nabi teh aduh henteu subuh ye dina waktuna Kangjeng Nabi ngahudangkeun malah nu tadi dititah teh
Diudangkeun hudang barang hudang kaget jana tuan hijum sabaraha ulah waka jam sabaraha hudang heula hudang hampura tuh ulah waka hampuraan hudang heula kabeh hudang isina nyana kurang kireum geus atuh diberatkeun titah nungguan hees keneh bae sarua hees kabeh cak Kangjeng Nabi hees ieu menang Gusti Allah hudang menang Gusti Allah nanya sahabat Gusti aya teh salat urang tinggalan kumaha nang Gusti Allah mah teu doraka nu mantak urang Cikupang ngeunaheun we ge teh subuh-subuh teh doraka ieu eta aya catetanana ti Kangjeng Nabi jahes nang Gusti Allah nah ieu tadi tah cak Gusti Allah wa huwallazi yatawaffakum billail pan Allah anu ngaheeskeun ka urang ti peuting ai hudangna ai eueuh nu ngahudangkeun hese tuh suara sapeker di masjid kaceuli urang kaceuli geus malah make beker sagala supaya ngiring HP dipasang remote-na HP mati tot beker kering nu adzan ge Allahu akbar dasar disimputan ku jurig ulah hudang cek jurig ditiupan udang jam 8 aja dek keluar isin pan ngaran lagi kiai pan aya ka isin ustad biasa nya ngarupa kos nu geus aca sorban biasa dieu kopi cek majikan geus salat tancan ya ieu cek majikan bingung kaji geus salat tancan ya ieu jarang rasan mah nyencan eta tadi kaji emang geus salat jamaah tadi tenangnya naga geus tenang teh kirim asalna tadi pansare teu kuat kaji bata salat teu wiridan deui buak deui bahes lah pokona bos geus tenang teh ka pamajikan nyieun keyakinan ka pamajikan oh heueuh meureunnya gitu jadi geus langsung tas subuh teh kaji puyeng lah geus teu wiridan deui geus kajian diserahkeun ka budak langsung ke kamar blek deui cak pamajikan nya asana tita tadi gitu kan pun bener kan nah iya Gusti Kangjeng Rasul ya sarua waya kaberangan mah kaberangan bae mantak sahabat daros ai eta salat subuh kumaha ya Rasulullah di mana urang sare kemudian urang teu hudang teu dosa saeutik-eutik acan tinggal kadiekeun mana widoah mana tempat wudu kadia wudu Kangjeng Nabi ayo wudu kabehan beres wudu kabehan ieu urang naon salat naon subuh niatna kumaha qada tah bejakeun ta ka Muhammadiyah nu eueuh qada bejakeun ka Persis nu eueuh qada Muhammadiyah jeung Persis mah cenah eueuh qadaan mah nya eueuh qada loh jeung Gusti Allah mah lain cara manusia aya ge ka jelema kudu dibayar hutang ka Gusti Allah mah teu kudu soekeun sungutna bawa ka dieu tah angsongkeun kitab muslimna tah sahih muslim tah bejakeun aya tah jelas teh dina sahih muslim aya salat Kangjeng Nabi upacara heula ka para sahabat di mana urang sare aju kaberangan teu dosa ngan urang qodona nu baling bagus segera nah ieu niatna sholli fardhu subhi rakaataini qadaan urang Cikupa mah geus teu kudu bejaan teh mah geus paranti geus biasa teh mah qadaan mah mun adaan anehnya mah justru qadaan geus biasa qadaan jadi aya qada atuh aya entak datanglah ka kuari geus seluruh mazhab Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Imam Maliki kabeh make qada di mana urang tinggalin salat qada tinggalin dina waktuna ko Muhammadiyah mah henteu ko Persis mah henteu di aneh atuh make mazhab saha mun teu make mazhab atuh dipikamaнаkeun eta hadis eta ja aya dina sahih Muslim qada Kangjeng Nabi Allahu akbar qada biasa make Allahumma hdini make biasa Allahumma hdina fi man hadayt urang lamun berang di dieu urang mah isin saya anak kabeneran urang salat di kamar ge Allahumma hdini fi man aya anak cak anak koduha make kuno mantak aya anak handapkeun Allahumma hdini fi man hadayt wa afini man afait apa
cak anak pan Allah Madinah teu naik naikkeun ku urang pan duha si make Allah Madinah ulah loba omong sia ya Karim. Nah ieu lamun ilmu Allah ditancebkeun ka jero hate urang sakumaha tadi eueuh nu kaluar tina ilmu Allah ditapakuran kurang ilmu Allah teh langit salangit jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah bumi sabumi luhurna jeung di jero bumi kanyahoan ku Gusti Allah di laut jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah berang jeung peuting kanyahoan ku Gusti Allah anu teu kanyahoan boro-boro nu gede kacang hiji bae kanyahoan komo ratusan ribu jutaan mah tuma jadi bae kanyahoan ku Gusti Allah atuh di antarana makhluk Allah nu kanyahoan aing mulai lang isin ka Gusti Allah deuk naon bae kanyahoan ku Gusti Allah deuk naon bae kanyahoan ku Gusti Allah beurang peuting kanyahoan. Nah mulai ti dinya teh mabok ilmu Allah sakar ngaranna geus kukumaha ge isin jasa geus deuk iring-iringan kukumaha ge isin bae deuk babarengan isin bae sorangan isin ka Gusti Allah jadi kajahokeun beusi salah beuki mantep fana ngaranna dina ilmu Allah jadinya na teh asa di lautan ilmu Allah. Urang lamun di lautan di laut asup ka jero cai di laut ye luhur cai handap cai ka mana aya cai urang ge ku ari mah ayana di lautan ilmu Allah ka hareup ilmu Allah ka tukang ilmu ka gigir ilmu Allah ka luhur ilmu Allah kabeh urang aya di lautan ilmu Allah wali ngaranna nu mantak daek nonton TV so teh keur poho tina ilmu Allah nalika inget tapi terus bae berarti nyana teh maksiat didelekeun ku Allah bae berani da kumaha coba nek berani nah eta teh lamun geus berani maksiat didelekeun ku Allah mun poho berarti poho ka Allah goplah. Nah dina ilmu thariqah mah goplah ka Allah teh dosa gede dina ilmu thariqah mah goplah ka Allah teh ieu teh dosa urang mah ngan sakadar awak mun mabok kabair zina kabair maling kabair goplah ka Allah mah henteu kabair lantaran urang mah makom syariat ketika geus aya dina makom hakikat goplah teh kabair. Masya Allah ieu teh ayana dina naon dina nafsul ammaratu bisu di dieu ayana ti handap ka luhur nafsul ammaratu bisu latifatun napas ngaranna al bukhlu al hirsu al hasad al jahlu al kibru al goplah al godob ka eta nah ieu lah be kabeh lamun urang ku goplah be koalian urang turun ulah aya goplahan ka Gusti Allah keur nangtung keur diuk keur kumaha bae iya urang keur ngobrol bisa dua dimensi waliullah mah sungut keur jaritakeun syariat batin ka Gusti Allah boga rasa ngomong nang ti Gusti Allah kicep nang ti Gusti Allah pan bisa kitu moal bisa lamun encan ngalakonan dina ilmu eta engke bisa tilu dimensi mentek disebutna ge aya indra keenam 5 indra urang dibalik eta aya indra keenam diterangan ku kumaha ge moal bisa tama eta mah fadl Allah subhanahu wa taala tinggal urangna ibadah ka Gusti Allah mun urang geus aya dina lautan ilmu Allah ibadah ngeunaheun jasa deuk jam sabaraha bae di mana bae teu kudu di masjid teu kudu di mushola teu kudu di majelis taklim ibadah teh nikmat bae ka Gusti Allah urang mah aya salat di masjid mun teu ka masjid teu salat aya ka mushola karak berjamaah di imaman teu salat acan lah cenah aja teu kaburu ieu Allah emang aya di mushola emang Allah aya di masjid Allah mah ilmu Allah tadi mana-mana asal ilmu Allah sifat atuh sifat mah berarti moal pecat tina zat layan fakwa di zat nah lantaran sifat mah makoma bigairihi lamun zat makoma binafsi manya aya sifat pisah dina zat moal aya nah nu mantak urang geus datang kana ilmu Allah ngeunaheun we Allahu akbar nikmat zikir geus ngeunaheun geus aya dina ilmu Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha ngeunaheun komo aya cau mah blon tah zikir kos kitu mah nah dikajaokeun ku Allah urang lamun dek ngaji henteu karena Allah isin ka Gusti Allah urang dek silaturahmi ngariung urang butuh berkat deui pan Allah nyahoon mah nya dek ibadah ieu butuh berkat Allah nyahoon isin mimiti isin al haya'u minal iman isin naik jadi wali Allah cukup tina ilmu Allah jang naikeun derajat urang
mudah-mudahan orang kabehan diberi sinar makrifat ku Gusti Allah sehingga orang mengenal ka Gusti Allah khususna tina ilmu Allah nu ieu umumna tina ilmu-ilmu Allah nu lainna tina sifat-sifat Allah nu lainna sehingga orang boga rasa deukeut ka Gusti Allah aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.